kudu eling kata Nabi kudu inget kana 5 perkara sampai datang 5 perkara. Jadi kudu ngalaksanakeun 5 perkara sampai datang 5 perkara. Iktanim hamsa qabla hamsa. Qabla hamsa. Gunakan 5 perkara sampai datang 5 perkara. Naon ngagunakeun teh? Hayataka qabla mautika. Menghirup sampai naon mau penghirup teh maka adi mau penghirup teh. Hiji mung urang hirup gunakeun kelakuan orang teh melakukan kebaikan. Jeung tatangga aku silih beres, silih nyaa, silih dilihan, silih duakeun, silih hampuraan, ulah sok dimusuhan wae. Tah idinya urang mun penghirup sampai meh maot, urang sok lobakeun kahadian. Terutama nu deukeut di diri urang saha keluarga, anak, pamajikan, sok berbuat baik. Sabab teh bakal aya balasan. Nu kaduana wasihataka qabla saqomi. Nu tadi mau panghirup samemeh maot, ayeuna meungpeung sehat samemeh geuring. Keur sehat mah urang kuat keneh ka masjid. Tajuk dirinya geus melenang sakitu gedena. Deukeut meungpeung keur sehat eusian ku urang teh ulah yang diimah we. Ayo mah contoh di anu sehat. Cenah naon cenah kumaha mun cenah urang istri ngeusian masjid da lalaki eueuh cenah naon asa ulah keur health. Cenah naon eusian da lalaki eueuh. Tapi arang bungan nah sugan we eraeun lalaki. Kitu ge. Sugan eraeun coba sok. Oh, misalkan ajakan kaum muslimin tadi dia teh, ibu-ibu, ayeuna mah laki anu ka masjid kurang berjamaah ka masjid ayo. Kurang berjamaah ka masjid. Nya ka mana? Oh, tuh ka ditu cenah ka masjid, jongan kaju ka anu eusian. Eusian ku awas sini sok jadi pemimpin di sukan areraeun. Gitu. Masjid teh meungpeung naon tadi teh? Meungpeung sehat. Meungpeung sehat sama meh gering ngabobor dipaksa ka masjid. Ditah mandi ge mung. Ceuk eta teh. Maneh nu kanu gering teh. Maneh mandi ka itu. Asia keur gering sita mandi. Mung teu mandi itu nya. Tah meungpeung sehat sama meh yang geus gering mah hese. Naon ari geus ngalakukeun mah urang keur sehat, ai keur geuring. Misalkan urang teh keur sehat terus ka masjid salat, terus ka masjid salat. Tempo geuring teh ngalakukeun iman teh seolah-olah di masjid. Seolah-olah ngalakukeun keur sehat. Nyuk urang ku subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wa padi imam. Atau Nabi cara almarhum Bapak amun dititah teh. Bah hayu urang ka masjid. Memeh eta teh ka masjid teh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pak, ayo ka masjid. Ieu bawa mah teu kuaca. Alah, wiridan teh adi sholawatan ku. Batur mah di masjid, ieu mah di keur saha. Sasebut teh Pak. Ieu cenah teu. Ing aneh. Mudah-mudahan dihampura teh sana. Amin. Nah, meungpeung sehat
Keur gering mah boro-boro ka masjid. Itu teh naon dirinya oge aya keur gering mah da mah aya paksaan da Islam mah henteu aya paksaan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu aya paksaan, teu aya teu ngaberatkeun ku manusia kamampuna urang. Nu katilu wa faraqaka qabla sukrika. Meung urang alang ge meung urang keur nyalse samemeh urang riweuh sibuk. meung urang teh keur nyalse ye. Keur nyalse misalkan datang adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Alhamdulillah. Salat ajakan tetangga di dieu teh. Urang salat teh. Cara Pak Haji Mayu aing cenah ke masjid teh tetangga nu deui itu kumaha cenah jelema teh aing cenah salat nu leuleuh cenah ieu cenah maju-maju turun kumaha tetangga teh garep sugan eta Pak Haji Mayu eta enak konten oh aing cenah geus ka haji garep kali cenah eueuh ka masjid nu deui aing cenah jadi hore aing ke masjid ka tak gitu. Tah, jadinya teh. Aya nu datang ka eta. Hayu salat het cenah cek eta teh. Hayu salat. Ayo Pak, cenah. Itu salat sorangan teh gitu. Nah, gitu ulah gitu itu eta Maria. Artinya ajakan di dieu tetangga. Walaupun orang misalkan moga bisa nyarekan ajakan. Pak atau urang ka masjid ya. Mau nyarekan ieu kitu. Kecuali mun akhirnya kayak ki orang sholat tuh yo sia kalau gitu wah insya Allah aki mah soleh amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin gitu dah aki gelen teh hayang ka itu teh batur padahal ibadah teh kudu nungan batu da keur sorangan da dikubur ge sorang tuh kan di baturan gitu batur nanti eta amal urang sok sariahan, sok sholawatan, sok notiban ieu eta teh bakal jadi batur di jero kubur teh. Jadi nilai-nilai pahala itu berkurang. Alhamdulillah. Nu tadi di aos penting kitu bakal aya pahala gitu. Saterusna nu kaopat wasababaka qabla haramika meungora sampai kolot. Koplok mah. Tuh, nya geus koplok mah cenah hese. Meung keur ngorek ku ibadah teh. Meung sehat, meung keur ngorek hampir 80 tahun ya teh. Nya teh gitu tuh. Meung keur ngorek